Ceuli rancung-rancung ngadengikeun teu nyalahan datangna ti dapur Bu Haji Yayah. Sora cungkring besi dikuntrang kontreng kana katel bangun keur aya nu gorengan atawa nu malik-malikeun kaolahan dina jero katel. Teu nyalahan sakali deui dicoba Ceuli direbing-rebingkeun. Bener bangun keur aya kagiatan masak di dapur. Nah saha nu keur aya di dapur imah nu wangunana ngarendeng pisan jeung dapur kuring. Sakanyaho tadi beurang kuring tepung jeung Bu Yayah di tepas hareup imahna keur ngonci imah. Pakeanana geus rapih, make gamis hejo pucuk cau, ditiung pula sarua. Tapi kekembangan bodas laleutik. Rek meuting dicileulin cenah di anak lalaki anu ngan hiji-hijina. Kahar ti ku kitu mah saprak ditinggalkeun maot ku Pak Haji Misbah, tangtu ngarasa keung sosoranganan di imah anu sakitu ublug ablagna. Mangka leuwih ti sataun kituna teh. Sakali-kali aya nu maturan incu lalakina, tapi taralila ukur sapeuting dua peuting. Maklum masih keneh jajaka rada sangeukeun meuting di imah nu aya di pasisian. Keur naon ngotok ngowo di dapur jam sakieu nyai? Kuring ngaranjug reuwas ka cida. Kang Ano ngajengjen dina lawang. Dia gerak Kang. Kuring merekode bari ngangkatkeun curug jeung jempol ngetah salakinya deketan. Tah dangukeun coba ku Akang. Bisi we abdi nu salah dedengean. Teu loba komentar, salaki nurutan. Milu neueulkeun Ceuli kana bata. Nu kunsrang-konsreng atra kadenge sorana teu jauh siga nu tadi. Piraku Bu Haji Yayah pirajeuneuun masak wayah kieu. Tarang salaki kerung bari netep kuring. Atawa meureun keur aya anak-anak terekna ti Jakarta. Sugan matak jadi paciweuh peuting-peuting kieu. Mun anak-anak terekna aya ka dieu meureun di tadi ge kadenge suara mobilna atawa gujrud ngawarangkong. Meureun ngawarangkongna di jero hate, ceuk salaki ditungtungan ku ngahehe. Geus lah mikiran teuing nu masak tengah peuting, mending urang kaanggon deui. Tapi Kang, meunggeus salaki ngabetot leungeun kuring sangka nuturkeun. Isukna tabuk salapan tepung jeung Bu Haji Yayah. janten Bu Haji teh ngawengi dicilin. Kuring nyelok. Nya Nyai, ari wengi di bumi Bu Haji aya jalmi. Kuring nyelok deui. Bu Haji geuwat gideug. Jalma saha atuh Nyi? Panyorangan. Kuring molohok. Ari kitu kumaha? Bu Haji malik mencrong ka kuring. Henteu. Kuring nyalenggorkeun wangkongan. Ari putra-putra almarhum Pak Haji Misbah asa tos lami teu ka dieu nya. Nya eta. Bu Haji kalah cari nakdak. Geuwat we kuring ngasongkeun cin teh manis nu ngahaja disuguhkeun. Jadi asa dosa geus ngabalukarkeun Bu Haji sedih. Ku kitu mah karunya ti heula waktu salakina jumeneng keneh anak-anak terekna nu ngaranjak di Jakarta sok remen ngalongokan. Rebo ku babawaan, boh pake boh kadaharan. Malah duitna ge ngeupelan. Tapi disaprak Pak Haji teu aya mah langka daratang. Di harita Bu Haji sok huleung jentul sorangan ditepas. Pikeun ngusir ka simpe sok ngajar tetanggana maturan ari peuting. Tapi tetanggana langka nu daraikeun.
pedah mindeng ngadenge beja remen nempok nempi kaki eungeun di imah Bu Haji. Babakuna mah mun boga imah miang kacililin ka imah anak lalaki hiji-hijina. Sanggeus Bu Haji ngaleos, kuring jadi mikiran caritaan batur ngeunaan imah eta nu geus ditatawarkeun ka balarea. Samalah di Mumurah Bu Haji ngararancang pindah ka Cililin dumuk di imah anakna. Pang-pang nama hayang diriung ku anak minantu incu jeung dulur-dulurna. Di dieu mah liek dengan liek lain cenah. Bu Haji meuting di Cililin. Imas tetangga nu pahareup-hareup pisan jeung imah Bu Haji hari weus-weus ka kuring. Isu keneh bari mawa beja nu saenyana geus lain Rusia. Unggal Bu Haji miang ka Cililin ninggalkeun imah, sok aya we anu kawenehan ngadengekeun sora-sora nu aneh. Apaan penting teh? Aya kana tabu 11 nama Imas rek pariksa motor di luar bisa aya maling. Ari kitu Kuring kerung. waktu panon musir ka imah Bu Haji tina hordeng nu ipis katara tipi teh keur hurung. Ceuk Imas deui. Kuring ge nyaho hordeng hareup imah Bu Haji sakapeung sok tara disarelekeun nu kandelna. Jadi ngan kaya nu ipisna wungkul. Poho kitu ceuk Bu Haji. Mun kuring ngetan. Maklum geus kolot, umurna hampir 63 tahun. Tangtu di luar bisa atra ngilikan ka jero sanajan ti kajauhan. Komo Imas mah pareup-hareup pisan ukur kahalangan ku wates gang nu heureut. Imas teh ka jero deui we. Tuluy nginget-nginget deui yen Bu Haji burit-burit miang ka Cililin. Malah bebeja ka Imas tur mihapekeun nalingakeun imah. Geus kitu kajurung ku rasa penasaran teu kaluar tepas da keung. Bener pisan ceuk tipi teh hurung we asa piraku deui mun burit Bu Haji poho mareuman. Lantaran mun nya poho mah ti burit ge tipina ku Imas meureun ka Bandungan hurung. Bener teu ceuk? Kuring nyanyakeun. Tapi aya sabaraha menit ti harita tipi teh jual pareum ceuk. Tuluy teu lila hurung deui, tuluy pareum deui. Kuring melohok ayeuna mah dak sakala bulu punduk cengkat sakitu isuk-isuk keneh. Wangkongan Imas tuluy kabawa nepi ka burit. Mangka salaki geus 2 poe miang ka dayeuh geus nuluykeun hanca pagawean di proyek dulurna. Kuring nyorangan di imah. Budak nu geus jajaka leuwih resep ngariung di imah lanceuk. Lantaran aya batur ngawangkong budak lanceuk sapantaran sakolana ge di SMA nu sarua. Ti burit dipepejeuhkeun sangkan ulah meuting, tapi nepi ka tabu 10 can mulang keneh. Teu ngarasakeun indung mah keur nyorang ka keung. Tadi nama tara kieu najan awewe kuring mah lain jalma borangan liwat makam ge wani sosoranganan. Salaki remen ka dayeuh geus biasa ditinggalkeun. Budak ge langka meuting di imah, tapi peuting ieu pang-pangna sanggeus beuki loba jalma nu nyacapangkeun imah Bu Haji nu remen ditinggalkeun diantep kosong. Keur mah eukeur saha atuh jalma nu daek dititah nungguan eta imah bari teu diburuhan. Najan diburuhana oge sigana cantang tu aya nu haateun. Suku dilengkahkeun ka dapur, ceuli rancung waktu mireng sora di wangunan di dapur kuring. Dapur Bu Haji sora nu keur mulak-malik asakan dina katel atra deui ngajelenging kana ceuli. Gewat suku dilengkahkeun kegancangan keluar ti jero dapur. Karek ge tepi kalawang kamar ari jepret teh pareum lampu
Gusti dadak sakala hayang ngoceak ku dikersakeun teh ieu deui tara-tara punduk beukiting puringkak. Inget beja tetangga, inget wongkongan imas, inget sorak nuker kun serang konsreng. Mama, aliran, geuwat ka dieu we, cek uwa meuting di dieu bisa keung mah. Suara budak dina HP waktu diteukeun kana ceuli. Hadena neundeun HP teh tita tadi oge ngahaja dipesakan bari ngaraguan telepon ti bapana. Tapi geus peuting atuh Jang. Kuring humar hemir. Santa bu-12 atawa ujang mapageun ka dinya nya. Aguan atuh. Cek budak tina sorana aya rasa kahariwang kanu jadi indung. Ulah Jang. Geuwat kuring neundeun HP kana pesak daster. Upuy apai muka lawang panto. Suku nokeran sendal-sendal nu patulayah ditepas. Sarampasan karampa ku suku. Rusuhan kuring muru-buruan. Poek. Tapi dihareupeun imah imas nempo budak kalah asup ka lawang pager imah Bu Haji Yaya. Digeuan sababaraha kali teu ngawaro. Kuring nyamperkeun budak geus muka kunci imah kosong tea. Tayoh nama meureun Bu Haji mi HP kunci ka budak kuring nu keur meujeuhna beger. Pikiran dirubung ku rupa-rupa. Boa-boa budak teh ngampihan ka bogohna. Di jero tiburit keneh. Rasa keung nu tadina ngagugulung kasieulkeun ku rasa keheul ka budak. Paingan teu daek maturan di imah. Ari dieu nitah kuring buru-buru ka imah lanceuk. Rek naon atuh? Sababaraha jongjongan kuring ngajega hareupeun lawang panto nu nutup deui sanggeus budak asup ka jero. Ceuli diteueulkeun kana panto ngadedengekeun paguneman budak jeung kabogohna. Tapi simpe ngan teu kungsi lila aya sora nu kunsrang konsreng. Tuluy simpe deui. Hei, buru punduk cengkat, awak dak sakala ngaleper. Mama, Sora ti tukangeun kuring. mama, keur naon di dinya? Kuring soak, tuluy sategah polah malikeun awak nu geus ngoprot kuesang. Budak nangtung di luar pager imah Bu Haji, panon dibelel-belel, najan poek, sidik bener Agus budak kuring. Kegancangan kuring nyamperkeun, gabruk kana awak budak. Kunaon ari si mama? Budak ngagebi-gebi ke awak kuring. Hayu atuh ka imah uwa teh. Pan saur ujang oge antosan bari dipapageun. Kuring teu mampu nyarita, ras inget ka budak nu asup ka jero imah Bu Haji jeung sora nu kunsrang konsreng. Teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Cililin 2 Juli 2014. Pamirsa, pina nu sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.